sia teh. Mas kena can uwi jam sakieu. Kami biasa ka dieu ayeuna pamilariankeun Asep. Mama? Mama kunaon? Si Goni ka mana? Bukan si Guni mah tadi balik. Kumaha eta? Hayo orang teh. Inung si Asep mana tulung. Itulah hayu orang itu. Astagfirullahaladzim. Masya. Mama, assalamualaikum. Halo, kunaon? Asep? Mama, ibi aja eteh tulungan atuh. Mama. Asep. Ibi aja. Aduh, si Asep telepon. Aduh, nurungkeun aduh aing. Aing diem. Mah, Bi. Asep ka mana nih? Asep tadi teh ka bumi kabogohna. Titip Asepnya nih. Mau Mama kunaon? Astagfirullah. Naon? Asep. Asep. Aing mah. Urang aya kudu berubah, kudu bisa sukses, kudu bisa mandiri. Urang kudu berjuang, kusabab ayeuna urang geus teu boga di kolot. Wah, ieu micigena urang kudu merantau ka Jakarta. Urang dengan perubahan. Moga we alus sugan urang sukses. Amin. Din, ayo cepetan Din. Ini udah siang Din. Telepon lodak nelfon lah. Saya nelpon Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ini sama Goni kah? Sarang saya. Iya Asep. Asep. Asep mana? Masa lupa lagi teman dulu. Oh, mana Asep? Gaya sosok bahasa Indonesia ngomong. Di mana ayeuna?
Di Jakarta, emang di Jakarta. Oh di Jakarta, iraha balik. Kadi atuh sono barudak maneh. Teu sono ke barudak. Siap lah, siap. Ayeuna OTW berangkat ke sana. Ayeuna OTW kadinya. Ora ka dieu. Sok atuh aya ka imah mah. Da di imah ieu. Urang keur biasa we ngadaweung. Heuh naon deui atuh da, sidik teu gawe atuh urang mah. Sok atuh ari kitu mah, urang ditungguan di imahnya. Mau oleh-oleh tah pun bisa mah kuncung Monas bawa aku maneh ka dieu. Dagoan siap kalem lah oleh-oleh mah. Aya siap. Yuk, dagoannya ayeuna OTW kadinya. Yuk. Assalamualaikum. Siap, waalaikumsalam, sok diantosan ya. Oke. Si Asep, aduh, aing mang tahun-tahun teu ieu. Beda bagus gak? Cocok kamu cantik. Oh iya, ama ngambilin itu tas A. Oh, tuh. Nih. Ya tuh udah siang kayak. Aduh, udah sih. Telat, takut telat bisnya takut telat. Ya Yuk. udah ya. Nurut teh kieu jeung kieu bosan karena capek. Nih terus mang tahun-tahun tuluy we gabut ingat we teh. Kumaha heuh? Kegiatan ieu dek nyampe si ulan we segan aya di imahna. Mau kemana nih teh? Itu mau ke rumah saudara, teman bukan saudara kan, teman sahabat dari dulu. Itu dari sana nanti ada pokoknya. Ikut aja lah. Ya. Assalamualaikum. Salam. Weh, Emang alhamdulillah luar. Saha ieu aduh meni geulis. ya tunangan orang. Oh iya calon teh. Aku di bawah atap kan sok. Aduh, hampurannya tidak di dieu mah kieu atuh nah. Keun naon? Biasa atuh. Jalan naon ayeuna? Kieu we atuh da kumaha deui ya. Atuh nganggur wae. Kos urang atuh. Ajis. Ana mah kantoran atuh. Akhir ayeuna was setelan lagi edan kieu. Heeh atuh. Awewe geulis. Wah, disukses maneh mah bener ya. Aduh, aing bagja jadi bobaturan maneh mah. Kantoran sama orang jadi sekretaris. Alhamdulillah atuh sugan we atuh mah jadi manajer situ. Heeh atuh ente iraha. Alah teh urang bujang-bujang kantor atuh da SDG teu lulus. Aduh, Nah, tuh ngan lagi usaha heula we usaha. kumaha atuh nya. Kerja keras mantap. Anu lain enggak mana? Heeh, urang kala urang WA. Bang, Ci ka dieu. Ieu aya CS si Asep. Ka dieu buruk urang ditungguan di imah. Teguhan kedeung deui ka dari udah deket, ieu mah imahna pindah di dieu. Di mana? Di hareup deket. Wah, atuh deket. Sisi sawah, Nah, kieu kan. Kumaha we? Itu tunangan urang. Ai, kenalan heula atuh Abi Kenalan heula. Michael. Geus atuh geus. Sawa nih. Geus. Ai, saha itu ngaranna? Namina Dinda. Oh, Dinda. Orang Jakarta. Mantap. Sami meureun jeung candanya kantoran. Tuh pengusaha ieu bapak oke. Aduh, gagah. Bagja bisa menang pengusaha. Aya bahan memperbaiki masa depan. Jadi kieu gon. Kumaha? Urang KDT kaji silaturahmi. Pasti atuh. Namanya Maneh geus lila teu mere kabar, setting ngalungit, datang-datang geus sukses. Ayeuna kumaha atuh da. Hek sukses teh babarengan atuh ieu mah. Dan kayak orang bebarengan lah. Nah, anu kadua, urang teh hayang apal nang kumaha
eta indung urang geus bisa maot kitu nya. Oh, Nah, yang apa caritana kumaha mimitina kumaha. Pan ente geus aya di imah urang. kurang nyaksian. Nah, gitu. Nah, orang yang apa gitu mata kalian. Jeung ke anteur urang ya Kemana? ka makamna. Oh, rek jarah ka makam. Iya. Mana da can apal makamna nya? Apa Ke kurang diajak ka ditu. Mumpung beurang keneh. Bareng tapi jeung barudaknya jeung si ulah. Da nyaksian pisan barudak mah dan nelpon lagi ka barudak. Oh, maneh pas nu maneh geletuk maneh lakah kabur ini geura sok rek. Maneh mah doraka sih. Pan dia keur memberi kelas Yuni. Heeh, bener kata. Emang si Yun itu siapa? Itu biasa masa lalu. Udah lama sekarang waktunya. Oh. Udah jangan dipikirin itu masa lalu ini. Lamun istilah gaul lama mantan. Nah, Oh. Jadi sekarang mah si eta teh udah nikah sama preman pasar. tuh. Dan nikah ini sekarang kan sama kamu aku mah. Aduh, aing. Aku gara-gara boga. Atuh dah kayak usaha orang hayang heula sukses maneh ah. Aing sukses ya usaha kriminal. Mah berarti nilailah. Emang rumah kamu tuh di mana sih aslinya? Itu nanti di sana dari sini mah deket. Oh. Lempang Lempang. Jalan kaki juga bisa deket. Ada jaraknya sekitar 10 km lah. Oh. Saking deketnya gitu harus pakai ojek. Wah. Enggak usah pakai ojek. Oh iya jadi gini Gon. Oi. Seminggu lagi nya Heeh. kamu datang. Datang ke acara pernikahan di dia Anjir, mana rek kawin? kawin. Kira saminggu deui. Saminggu deui. Anjir, pasti hiburanna mewah tuh. Oh, mewah tuh. Anjir. Di hotel. Urang ngarek mawa rantang genep mawa sate 7 aing mah. Wah, aing rek mekel ah. Mau keresi ke gembol. Bawa pacar enggak? Aing. Tahu malu-malu kasihan. Oh. Kasihan dia tuh jomblo. Jomblo teh. Ya udah ikut ngerantau aja we ke Jakarta. Tadinya sih mau cuman gimana ya? Enggak ada lowongan tuh di rumah di itu Kantor kantor paling. kamu. Ada paling. Ada lowongan. Ada. Makasih banget lah. Aku bahagia. Ada ya itu apa? Cleaning service-nya. Enggak apa-apa. Jadi BO juga enggak apa-apa. BO. OB jadi OB juga enggak apa-apa ya. Orang ngadap-ngadap. Jika itu Lain ya, penting mah orang boga. Ya udah soal gaji malah nanti tambahan. Asik. Yes, alhamdulillah ya Allah rezeki. Nuhun lur. Siap. Kayak tuh bisa tuh aya lowongan 3 orang teh jam barudak. Oke. Sakan ngilu gawe sarua. Kira gampang atau tidak Oke. mungkin. Tanyain dulu aja ke si Ayah. Oh, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Tinggal ieu juragan. Nama Sultan. Asep pun Oh, si Asep iya teh. Asep bener si Asep ya. Iya sama iya. Asli. Bisa iya. Saya kenakeun Dinda itu tunangan abdi. Oh, Buat gelis. Ini sahabat-sahabatku. Hai, kenalin Dinda. Kenalin. Dinda Haji. Orang gitu. Lain. Wah, Kaling lakinya harus jadi sultan mah. Wah, nyanya Geus beunghar mah. Kigaga ya. Iya enggak ya? Jadinya ganti enggak itu ya? Oh, tuh. Pai ningali paingan saha tuh. Enda mah tadi teh macam teh. Tina Enme. Tina pesta butut ayeuna jadi. Anjir bener euy. Nah, di itu mah orang kenal, Bos. Tinggal Jangan di restoran. jadi mati ka meja. Wah, bukan mah naon gitu teh, nu paranya stick, apa stick? Kalau itu lah. Kanaharan jelema-jelema mewah. Wah, Aing biasa suuk, ieu setik kan. kayaknya oke. Tas si kudu rek ngilu ieu gawe tah Aya lowongan. nganggur kene kan, nganggur. Nah, orang gawe di itu. Ada jadi OB. Kan dia ngomongnya 3 orang, kenapa 2 orang? Apa 3 sama saya? Oh iya. Aduh. Nah, ada lowongan. Nanti kamu ikut sana, ada lowongan. Siap. Gitu. Bisa megang komputer. Bisa atuh saya mana mah ka orang teh sok ngahina. Habis sih lepat di kampung mah. Jarang yang komputer banget ke jauh. Sih. Ya,
Saya lain. Nah. Yang mana teh mihatekeun ka urang nah mana kitu lah basa indung mana Tah, kemana. eta bener. Geus sabanyak tahun enak kayak aya deui. Udah depresi orang teh bro. Depresi sama indung maot ka indit. Kan urangnya jadi sawan. Kurang asemnya ku aing diteleponan kapena Aktif. kemana. Geus ganti kan. Iya, nah memberi kieu teh ya. Nah, berak. Jadi orang kadir teh kaji nyata ada silaturahmi. Kedua meureun hayang apa makam indung di dieu. Nah, jeung satiluna dia yang apa awal mulana mama abdi meninggal gitu. Kumaha gitu. Maut teh. Mitina kumaha. Heeh, maot. Biasa di Jakarta waktu pacaran tuh. Jadi kieu saya soalnya bagian ada nyaksian ya. Jadi mulai dan mana yang udah siuni ini jadinya teh nelpon orang jongjo jeung barudak kumpulnya main MM tah orang teu nyaho nah ieu sih teh asap nelpon ka urang aya naon nah ngadadak nelpon gitu ka urang biasana kan tara orang ditenan mana eueuh ditelepon teu aktif orang teh kan penasaran yang ngecek orang teh terima mana saya da dina telepon kalau misalnya minta tulungan ka urang kan orang teh apalnya geus we nyangka ka iwan mana teh nu mana geus pingsan orang kan yang barudak teu bisa kumaha jadi kaburu kabawa ka rumah sakit da orang yang barudak oge boro-boro bisa mau ka rumah sakit dah ngadeg-deg ningali keluar mana keayaan geus kitu ya urang jeung barudak pokoknya teu bisa kumaha tidinya geus sababaraha kali pingsan oge. Ya udahlah sabar mau gimana lagi kan udah lama juga cuma lagi. Sekarang kamu harus ubah sikap kamu yang kayak dulu tuh. Jangan kayak gitu lagi. Kalau misalkan pentingin dulu apa sih pentingin dulu orang tua daripada pacar. Ya mudah-mudahan aja we tenang di sana. Amin. Udah yuk kita ke sana. Nah, atas ngalan satu rumun, satu acana, terus biasa nyaritakeun, terus ngurus-nguruskeun pemakaman pun ibu. Ya, enak mah terus orang kali punya. Yuk lah. Siap. Yuk. Yuk. Itu tuh sakit itu sakit yang besar. Ayo. Ampura Abdi sering ngirikan hati mama. Alhamdulillah saya mama sukses gitu. Alhamdulillah mama pas pengen istri soleh nu bagus ngendang pangrestu abdi saminggon deui bade nikah doa pangrestu dari Pak Kolot.